Awewe mah zaman ayeuna kudu ningali kagiatan gitu. Bohong lah aya awewe zaman ayeuna nyebutkeun abi mah nampi akang saayana we. Wah wadul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang, selamat berjumpa kembali dengan Seni Petualang Budaya dulur. Kali ini seperti biasa mau jalan-jalan dari kampung ke kampung, dari sawah ke sawah, dari galengan ke galengan. Hari ini mau melak jagong bersama Ang Joni tuh. Wuhuy. Kemana eta? Terus kali itu mana jagongna? Kala tungguan. Karena arek nyamburkeun awewe rek mondok menitu ngajakan ka dewek. Wah. Beli ngopi. Beli ngopi jang. Wah, sampulna geus loba. Sampul loba, wih loba. Wih loba. Sampul loba. Wah, mantap. Mejeuna ngaliwat. Hah? Jagong loba. Mulai. Kemana eta kasepuhan? Eta, lama cak ka bawa, sadaya waktu hampura. Geus ada kamari ieu wae. Jagoan heula. Itu berarti ditadader keur ngali. Geus, ngali tadader keur unggul. Can ini tungkul. Kamari di WA, kan biasa kamari teh. Abi. Hampura ini teh. Anu abi. Ku abi
Oh, ampun cenah waktu. Ya yang ngajakan we cicing. Ah, sok sok gitu. Aduh. Nah. Ada gitu. Ka zaman heula nya. Katuh ka zaman lama. Bari ieu ngaredok dia. Oh, siap. Ya, ka zaman heula. Man, nyejo di dia. Itu. Nyejo di dia. Iya, Pak. Cenah di Bandung. Nya eta mah kuliah, Pak. Cetehan aca teh da kadege bisi di Bandung. Oh beres, nyasung aya di dia. Cetan ningali we dagang sangu, aduh kabita. Oke tenang we, ada saatnya. Diborong. Ya, ka zaman heula nya. Sok nuhun mangga di dieu lah. Acai deh. Ngalaan ieu, ngalaan heula. Waktu lu berjalan sebagai Ngalah heula ieu ya. Aduh, ieu sampeuna ieu sabaraha bulan sakit teh? Aya kana genep bulanan nya. bulan 4 bulan nya. Genep bulanan. 8 bulan. Tuh normalna 8 bulan panen we. Ieu sampai beureum ya. Belum. Mantap sampai beureum mah. Aduh, bari mun aya mah ieu teh kacang panjang, roai. Masih gempul dia namanya. Dihanap. Itu kacang panjang gempul. Lumayan ka lumayan. Yan, Dengan mesin di mesin. di Cimanggung. Oh, nggak mesin? Ah, di dia we ngemesinna lah ngagiling dah. Ieu nebang naon ya? Teh tangkal naon kieu teh? Jamuna oh itu jamu mana? Tangkal jambu. Jamu air. Oh, jambu air nah di nya jambu air di mana-mana aya we nya. Waduh, kalau kayak zaman keur leutik kita tahun 80. Tetekan kena jambu air di leuweung. Tetekelan. Enya bener tetekelan di leuweung. Lainna di dieu deui. Dah, betah. Kalau tik di leuweung anak ka gunung deui. Enya tah kitu. Wah, nih ngemplang gitu sawah. Tingali atulah ieu urang lemur ieu ka dieu atuh urang kota ieu. Ningali ulah hayang nanaon. Ningali kebetahan mah di dieu we di Cimanggung, di Cibobohan ya. Di Legok Ewon. Dah, nih aya ku nikmat. Wah, sehat. Ieu we ning ya. Nah, alhamdulillah peti sehat nih, Pak. Sayang kukulunuan ya kieu deui ya asana. Kayak si orang lihat mah. Kemarin dia terjadi. Hotel oke. Anggar we ka kampung ka tempat ieu. Makana saha? Emang nya bukan ketempuhan nang make tah. Nu make. Nya bukan ketempuhan hungkul. Itu. Wah, huina amis eta mah. Baladag huina ang. Hui cilembu amis. Melak jagong. Pemirsa, sekarang teh saya mau ngabokor jagong. Rek melak jagong alias melak jagong tuh. Kang Joni hayu ah. Urang ka ditu. Kangkung di dia kamari. Iya, itu kangkung. Oh, kangkung mah geus ka gempur mah teh nya. Ya tinggal jagongnya, ngabini jagong. Oh iya tah jagongna tah lembut geuning aya tah. Ya tinggal naon enak. Nanti jagung manis. Jagung manis. Tah cara gitu tah. Caranya seperti kieu melak jagong di sawah teh. Ari eta naon sosin naon teh? Oh, sosin jeung jagong dihijikeun. Olahana yang kitu. Nya ieu ge cukup sakege nya. Olahana eta. Tinggal nancep-nancepkeun we nya. Nancep-nancepkeun. Tinggal ieu we nya lung jagongna. Tah ieu produksi jagong manis nu aya di daerah Cibubuhan.
Kecamatan Cimanggung. Mangga pemirsa, dulur-dulur tuh tingali sawah nage, aduh menila lega kieu Hararejo, tingali gunung-gunung namanya Hararejo tatangkalanana caina ngocor terus teu pareum-pareum masing halodo satahun ge cai di dia teu pareum-pareum, cai mah ngalir terus daya gunung-gunungna masih dijaga pisan ya kalestarianana. Dia tuh aya nu tos ngulubuhin itu. Hahaha. Hui. Ngaliwat bari mencok. Mencok kacang atau mencok gude. Urang nonton deh ya. Dan ieu ngabokor. Tuh. Urang Cogak tah kieu carana. Mangga pemirsa kadar ieu. Beli bade. Tah ieu cara. Tah ieu sosin, tah tupang sarina kita sosin. Tah jang bini jagong. Nya, bini jagong di dieu. Ieu carana tuh. Hebat lah sip. Tinggal ya tuh teh subur kumaha taneuh di dieu cai ngacir terus ngalir. Tatangkalan ge tinggal di Hararejo salalubur dikurulingan ku gunung. Cai asli alami pegunungan. Cai asli alami pegunungannya di Gunung Kareumbi, di Gunung Buleud, di Gunung Seureuh. Nah, susah. Naon susah nah tuh hirup di dieu. Aya ku nikmat pisan. Hayang cai tinggal ngagolocorkeun. Sagala teh hese tinggal aya kahayang di dieu mah. Ku rajin-rajin petani di dieu mah bakal sukses, matak sara sukses di dieu mah nu rajin. Kepalak sebab geus disadanan di sayogikeun taneuna aya caina komo cai nu utama namanya. Nama cai nama hiji mah. Oh, tinggal di lur. Aduh. Aya ku tah kieu tatangkalan. Aman di dieu mah. Aman kacida. Ada mah kegiatan teh ngurus sawah ieu nya. Sawah, kebon. Sawah ieu kebon di tonggo itunya. Kabeh kebon naon wae itu nya sampe ubi cilembu. Betul ya sapetak ieu ku urang sorangan ieu Kang. Sakuruling buset. Gulur arek teu subur kumaha teu genah kumaha hirup di dia tuh di Cibubuhan. Kadahareun teu hese. Tuh tingali salubur pare. Duh Gusti nu Agung. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gusti. Urang pelaksanaan anak dia mah. Tah gitu. Anggar tanpa dilaksanakeun mah moal kemajuan. Tah gitu. Jadi kudu jeung prakna geus aya lahannya. Jeung prakna apa ge? Aya lahan dibere lajengkeun. Jadi we hirup tah gitu. Jadi ieu tah nu muji teh. Kitu nya eta aya leunca diurus, jagong diurus. Tuh. Jadi ngabdi tatangkalan oge ka manusanya, Lur. Da diurus ku urangna. Tah ieu nu disebut muji teh ieu kaloh teh ku panangan anjeunna ku kudrat di rodatna. Aduh cek Pak Ustad kayak kitu cenah. Nyari alhamdulillah teh sadaya puji kagungan Allah, puji ku kalakuan urang. Tah ieu macul, ya muji ka Allah keur zikir ieu teh. Tah dibere sehat subhanallah. Jadi urang muji ka Allah teh ku cara kieu. Jadi tatangkalan ge milu muji ka Allah, tatangkalan mujina ka manusia. Ngabdina mere hasilnya. Subhanallah. Kitu tah saur Abah oge. Saeutik rada ngabojek. Atuh udah serius lah mah atuh dah serius wae atuh otak lieur. Capek. Udah ya heureuyna saeutik. Sok lajengkeun deui kuring mah rek nonton bareng undut. Naon karasa karasa ada tonggongnya. Kieu perjuangan nu hebat teh nu kieu anu mulia teh ya petani mah kieu ngurus taneuh ngurus tatangkalan cenah ge. Aduh ya Allah. Awewe mah zaman ayeuna kudu ningali kagiatan gitu. Bohong lah. Aya zaman ayeuna nyebutkeun abi mah nampi akang saayana we. Wah wadul. Wadul angel teu dibere duit mah.
mau bisa jalan. Komo tesabaran makan ningali cicing, masa bulan 2 bulan komo 1 tahun. Cicing teh nyalain berarti eueuh-ugat ikhtiar can aya hasil. Buru-buru ditinggalkeun. Waduh lah ngasina. Heeh, ari geus apa aya lahan mah keur digawean pasti laki awewe mah nyelampeurkeun. Mampu bahasa. Nya. Mampu bahasa ari mah apa adanya teh. Heeh, eta mah bahasa mulut, bahasa biwir biasa. Itulah mata kain mah geus we anu nikmati we kang lah sorangan we. Duitku sorangan, hasilku sorangan. Naon si beubeulieun teh gitu ka wewe. Nikmati we anu mah. Genah-genah gitu anu. Gua majikan. Parabanan. Aduh. Dis. Tiis celi herang panon, tiis loket gitu awetnya. Ibu kalau itu kemarin teh mau bukuannya iya. Heeh. Agak binta Cianjur. Heeh. Kemarin di tuh lu poe seperti Di Cianjur. Oh, jadi bobogohan heula ka Cianjur. asli mau motor tadi ya. Deul eta. Dan dia jangan Ciwidey Kawah Putih. Nah, Aduh indah euy boy ngeplok ka sini. jangan ke Ciwidey. Kawan putih atuh lain ngajakan. Heeh, eueuh. Ah. Kan eueuh teu konten poho. Aing mah kene Ditu ah. kene arek nyamburkeun awewe arek mondok mun itu ngajakan ka dewek. Wah. Geus kabayang. Gua pas sapoting. Anjay. Mau motor asli. Heeh. Betah we nya di ditu nya. Heuh, hayu atuh lah ka ditu deui lah. Ayo. Ari kuring mah rek ngeplog gitu lah neangan nu endah-endah alam teh. Di Raja Bali nya nya. Nya. Di Kawah Putih. Wah, tuh Kawah Putih Ranca Bali mah lain caritakeun waasna indahna alam. Nah. Kemarin teh jam 12 peuting teh buka rantai dinya teh. Heeh. Asli teh. Buka rantainya. Buka rantai. Ngadorong Raja Bali. Heeh. Nya. Coba lah mun ngajakan kuring mah mau apa ka teh rantai. Dasar teh. Aing sok lambat wae enggak arek aya acara teh. Kalah deui mah. Rangulin lah hayu urang uluna neangan pi duiteun. Pi na di tangan komo duitna ditarima. Nya bari ngaplog bari pi duiteun gitu. Kemarin kadang teh anjing mau saang mau sendiri bari ngeplog naeun. Heueuh atuh. Kemarin nah hate teh. Nah hate nu di ditu aya geus di lemur can teh inget ka wae. Lah kitu geus inget ka wae boro-boro. Heuy deuh aing kieu lah ari urang Sunda mah da euy banyolna teh sok kaleuwih kadang-kadang jorang kadang-kadang pika sebeleun. Itu ari urang Sunda mah. Jagong mah jeung dibeulem. Tah nya. Deuh ieu jagong ampun teh. Jagong manis kadarieu. Tah bararade ieu. Tah ieu jagong tah ting aya cecendet. Naon tomat katang. Tomat lenca geus hararideung kitu. Duh aing ngalah lenca euy mun harejo diala geurang kabeh. Kerin ku kuring mah. Ieu jagongna deuh ampun. Lur tingali jagong nu meujeunna dibeulem. Dikulub. Tuh caina ogen tuh. Kukupu geus eunteup tingali dina awak kuring berarti rek aya nu datang ka kuring ieu kukupu. Nu geulis. Nu mere duit. Pi duit teh datang nanti kaduaan ieu teh. Tuh. Oh nya cenah ka ditu. Dari kelakuan orang kampung mah, komo orang Sunda mah, dah ampun ting. Geus we kelakuan teh. Pikir sepeun nya mang. Pikir sepeun. Nah, aing ngameujeunna euy tuh katonggo hayan naik ka ditu tuh. Katonggo. Aduh, ini segar tos ibak. Wanci naon we kitu nya? Wanci bener wanci kuramas. Deh. Ini seger, ini teu hartosnya. Bener.
Mamingan jadi kuramas mandi lagi di sawah dah aya ku seger aya ku nikmat dah ampun teuing ya ampun dah aya ku betah geus teh meni genah atos beres itu siramna yang penting mah atos seger tos kuramas heuy ampun pemirsa nah aya kebetahan di ditu ya sok kadari orang kota kadari yang betah mah cing di Ciubohan. Oh, tingali kalau masih alami. Alami kene kaluhur pasir kahanap cai kagigir walungan tuh saung ya sumber matahari abadinya abadi ya masa satau itu aya 6 bulan halodo tapi masih kene ngalir ya mah sok kagigir coba tingali aya saung aya nu kuramas wae Ieu mah tiasa disebutkeun cai karamat. Oh, cai karamat ya tanya mah. Cai karamat di kapungkur. Sok dianggung ngalanungan sauna. Jadi cai ieu mah cai karamat abadi sok diangge ngalandongan syariatna tina cai ieu nu asli. Asli disebut cairan sate ieu. Oh, cairan sate ieu nya da memang sok dipilarian teh cai nu asli ternyata daerah dia ngan di dieu nu aslina teh. Kan, ieu kan eta solokan. Solokan alit. Solokan dihanap tapi cai nyusu mah di luhur padahal pagigir-gigir aneh kan. Anehnya. Aneh da dihanap itu mah. Solokan dihanap. Cai nyusu di luhur. Cai nyusu di luhur. Sakitunya. Duh. Ya, nu sadar tah. Tah kitu. Aslina karek nyadar ieu teh mata aneh. Ka dieu kotor, ka dieu bersih, ka kubek. Jadi aneh bener ya mah cai teh alam. Tah, ieu geuning cai jambe. Tanggal jambena oge. Cai karamat. Cai karamat teh keur dianggo ieu teh ya. Seueur di dieu ka emang. Ayo ah. Teu beres? Entos. Kantong ngaliwat. Ieu bade aya ieu. Ka mana deui? Uleman. Oh, uleman. Tawargi ini sakeun di Surabaya. Mana baya? Oh, pengen bieu ngalalabring tonggo. Asane. Oh, sanes. Oh, benten deui ya mah. Sok atuh wilujeng. Mangga. Kala sasarangan deui kala ira-iraha. Insyaallah. Ya kontak ngan bili nuju di dasok di Bandung cenah ge. Jalmi sombong gitu. Ditanya. Anu sombong teh nu ninggalkeun lembur nya di dieu mah kene di lembur. Yo mangga. So, arek bentak kumaha eta kukupu entrep. Aduh, meni Asal karang, hanya asal karang, kumpul dia. apa meureun kedatangan kuring ya mau keberuntungan. Apa gitu. Iya. Jadi yang pribadi. Gitu urang teh kan kadahar kok pengajikan ku anak. Aduh, nikmat tah eta. Jadi selama urang digawe teh bajeng urang niat ibadah teh merasakan kenikmatan yang kira eta. Ayeuna mah hampa keneh gitu nya da can beunang gitu nya. Can